Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sarta salam sejahtera kanggo urang sadaya. Kalawan ngedalkeun syukur ka Pangeran Anu Maha Esa margi luhur pangestos sarta rahmatna urang tiasa ngariung dina acara ieu. Tepangkeun wasta pun sabita nopiana simkuring nganggem pancen janten panuju catur. Teu hilap ngahaturkeun nuhun ka para pangjajar sarta pamilon anu parantos kersa hadir dina acara ieu. Acara ieu kanggo medarkeun sareng ngadiskusikeun ngeunaan bahayana narkoba. Supados henteu nyangkolong, hayu urang sadaya buka ieu sawala kaosan basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjajar sareng pamilon anu kusimkuring dipika hormat. Saata acan nincak kana acara anu salajengna supados teu disasaha simkuring sejana pangkeun ka pangjajar nu bade ngadugikeun kumandangna. Kawitana simkuring ngucapkeun wilujeng sumping ka Bapak Ade Prayoga bareng rombongan awak narkotika nasional. Hayu urang nuju ka acara inti yaktos ngeunaan narkoba. Acara nu kahiji ngeunaan narkoba bade dipimpin ku Bapak Ade Prayoga minangka pambicara. Anjeunna nyaeta saurang inohong anu gigih pisan dina nerangkeun narkoba di kota ieu. Hayu urang sambut ka Bapak Ade Prayoga. Nuhun ka Bapak Ade Prayoga. Saterasna acara salajengna bade dipimpin ku Bapak Ade Panji Maulana minangka pambicara dina acara ngeunaan bahaya peredaran narkoba. Anjeunna atos ngabadikeun dirina salila puluhan warsih dina mungpes narkoba. Hayu urang sambut ka Bapak Ade Panji Maulana. Nuhun ka Bapak Ade Panji Maulana, mugi-mugi Bapak dipasihan kasehatan dina ngabegaan tugas supados narkoba di negara ieu tiasa ical. Saderek sakantenan, acara anu pamungkas nyaeta wawaran ngeunaan bahaya narkoba kanggo kasehatan. Anu bade ditepikeun ku Bapak Didin Maprudin minangka pembicara. Anjeunna nyaeta dokter anu nungkulan para penderita narkoba. Hayu urang sambut Bapak Didin Maprudin. Hatur nuhun ka Bapak Didin Maprudin, mugi-mugi Bapak dipasihan kasehatan dina ngajalankeun pancen-pancena. Akhirna urang atos dugi dipanungtung acara ieu. Yaktos panutup simkuring salaku moderator hapunten lamun aya kalepatan dina ngabawakeun acara ieu. Sarta hayu urang nutupan acara ieu kalawan mugi-mugi acara anu atos urang pungkaskeun mumere manfaatna kanggo urang sadaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi